Heeh. Wah, ngekeun tah ku babato. Kurang aja. Euy, ke kebon. Aduh, aya naon ieu saung? Mang, kumaha acarana ieu? Tempat jadi heureun kieu. Astagfirullahaladzim. Ayeuna istighfar jawab ieu kumaha? Hampura bos. Abdi teh kaduhlahan tadi teh nya. Mun, Pameng ya teh cing teh nu gogana deuk di PA teu malesan cing teh. Kumaha tuh ya abdi? oh da atuh aring geus kieu mah heureun kumaha deui meureun urang. Hampura we nya atuh da ieu ai geus kumaha? Bae nyewa meureunan atuh. Oh pantesna atuh ka imah da deukeut nih ting. Justru di dia teh deuk ka imah tadi Oh. teh imah di dinya keur eueuh cenah. Itu matak cing teh bapak dulu ting paling nyarekan cing teh. Ain loba geuninnya ya. Oh, matak tadi teh lamun dinu itu biasa sieun kahujanan. Oh, Dek musim hujan pan ayeuna teh. Nyewa we cing teh di dieu kumaha engke we cing teh lah piraku jeung dulur mah dok. oh kan bayar tuh. Ari kitu mah. Nahan heuh teuneun we sadus. Hitung-hitung jang nyewa heuh. Oh, bae lah teh nuna sadus mangke lah. Oh, siap atuh siap. Oh, hampura we nya. Oh, baik. Dah, geus kumaha pira ka ayeuna geus buru-buru dipinahkeun si kamar. Tadus nu ieu ya. Nu gerde heuh. Heeh. Oh, Eta nu gede we lah. Oh, siap. Era urang meureun nu leutik mah atuh. oh. Panas kieu aduh. Tomat teh siga geus dipanen. Porompong. Kamana si Somro nya? Somro tutung kemana? Mang Lebe. Itu tingali. Nu make payung, bawa randa euy. Tuh cik goroan Cing urang ngeruan heula. Sim swing. Wih. Mro sugan teh wes saha? Aya acara naon? Asa lo badus? Geuning cikolot bedagong. Kenaang ka dieu. Ka dieu heula gerak ka dieu. Ka dieu heula si kedeng. Is panen tomat. Atuh. Kebeneran euy. Atuh. Aya meureun sakeresekeun. Atuh jelas atuh. Heeh. Pan ngajak aing we mana dicarekan. Mang Lebe, ya apal kene ka ieu. Mang, halo Mang. Iya mah goblok. Ciga anu mau tomat mangkukna nu aing. Oh, benar eta. Lain. Iya, bebeungeutana mangan harita teh waktuna teh lumpat. Bisa ditanyakeun barudak saha teh ku aing kalah lumpat harita teh. Diuk maneh bah di dinya teh. Bari nyebutkeun nuhun Kang cenah. Nah, bener iya nu mok tomat dewek ieu mah. Sok teh mengpeung aya di dieu Mang Lebe. Nah, pira 3. Urang Lain tinggal. pira-pira dewek teh meunang modal euy eta teh. Tong kokot kena tomat si teh eta uruskeun heula jeung Mang Lebe kumaha. Lain nu nitahna tah. Saha? Ieu nu nitahna Tuh Mang Lebe. Aku Tuh orang. Keun geus mah. Oh, Ieu we urang mah mun hiji mangsa. Iya. Tuh dengikeun. Lamun da kula ala teh, ulah pedah ieu nu urang. Ulah jang dipercaya. nya punten we, Mang. Komo tak kana kelakuan si Somro mah sabenerna mah geus pada apa? Sok ngawaduh. Sok ngadudomakeun si eta Nya mah. kamari kitu, kamari ge. Tahu eta Mang Lebe hayang dipusir teh di saung ka jeung kitu. Lain da aing tadi puguh dek ngawe teh ngawalesan geuning atuh. Kumaha. Ieu mah omat engke mah nya lamun da kula ala lain ulah sabenerna mah. Ngan kudu mikir we atuh. Nya. Tikna da anu tatanena teh atuh biayana teh lain deui. Nya, Mang. Komo dibere cuaca kieu mah bisa dilaporkeun ku aing berwajib sih. Ulah, Mang. Da eta mah ieu tah nu nitahna tah. Eta komo si Somro mah sok akuanan. Kamari ge nu abi cenah sok we cenah ngadamel cenah malah mah tatangga cenah bere. Eta teh ngakuna teh matak abi da wani ge. Sok we carekan heula Mang ena mah. Mumpung aya di dieu. Ari di dieu mah sabenerna mah nyarekan teh kudu puguh prosedurna. Da zaman kieu waduh. Pas norek nganyuk abang emok prosedur. Oke.
da ayeuna janji gampleng heuh atuh zaman kiwari geus teu apal geuningan atuh. Nya mang punten we mang. Heuh geus ka kuayana kumang mah dihampura ngan Tuh, kali-kali deui. Teu bebeja deui eta dar tomat. Geus sidik mah budak nu mangkukna ya. Nya kamari ngan Nya. abi pan dititah ieu. Heuh tak komo si comro mah sok loba akuanan. Lah, nah. Cuma ada musim kan di mana-mana, Bu. Ayo dari kemana mana teh? Ka hawa. Saya orang ngerujak tomat Amang. tinggal aing sih. Wah iya. Ya we hampura heula nya kamarnya. Dihampura ku ayeuna namanya omat mun deuk ulah ala deui nya ulah katipu ku si comro sakitu Siap, Mang. we timang lebe mah. Sugan teh didege terapi omongan. Sidik si eta mah ti heula tuh cenah di sawah urang kitu. Menang tanur beak cenah diacak-acak cenah. Ku ngaran si comro mah ngakokeunana sawah abdi cenah kitu eta Ah, da ngakokeunana. kitu di ditu ge, Mang. Perasaan mana? Bah tukang nyin onar lain dewe. Asli. Ayo dari kemana mana? Deuk ka sawangan ieu. Mang itu nu mang tomatnya nu si comro. Nu emang si Tuh, comro dah, mah geus, aku aku juga. nah ayeuna nyewa dengan si comro. Hmm. Dalahan ieu heuh sieun hujan jeung teh abdi teh. Kitu. Wios abi ngaraosannya. Muhun mah. Bos kita tadi saya teh wios abi ngarawasan geus Pan biak tadi mah beriji. sia nu ngakuna tadi mah. Bilih bade nyanak menyerah anak we temat mana. Mang, nuhun, Nah, Mang. ada Batakna segala rupa ge kudu bebeja, lain jang nyot, jang jinyot we. Oh, da seueur tomat mah. Nah. Dari naon teh barang damel mah ai mun panan ai gaduh nu gaduh nararas-raras mah moal ngamek sareres Ya, ya. mah barudak. Dari emang mah bebas sok kumaha oge. Ya, Mang. Mang oge ngarasakeun keur ngora kitu ngan heuh da ngan ai mang mah model ayeuna jang dinyolonong. Mah di dia tuh jeung mang lebe. Kemana? Bro? Dewe kedek nempuh heula jagung, kawan kamari menang obat juga Oh, di dia. area main deket jeung maneh teu ari bari lagi ah. Mang itu wios ngaraosan. Mun mangga. Kemana nama ngaliwat ka dia teh moal keung deui. Sidik-sidik bener ketika sieuneuh kamari yang sekolah apa. Kahar gitu kumaha si gareng. Oh, bah atuh siapa di jeung mang lebe dek kalau bakal Tadi dukui omekeun koplok. Aduh itu itu temannya ku aing kudu kieu asya. Geus jijing di dinya. Heeh, tong lila. Oh. Bang. Ayo teh sama teh laras dulu Mang. Ai mun panca kaki mah pakuat pakait dulur eta teh. Ngan heuh da jarang panggih dah rada anggang teh ya teh jeung si comro teh. Ayo di dieu kumaha sok musikeun kumaha. Sidikan eta teh mata heuh keur mamang malangka panggihnya. Dengan cek barudak teh kitu nu lain si comro mah cenah. Kukur ngalireurkeun we di lembur teh. Kitu we ngalireurkeun batur. Nya di ditu ge Mang sarua kitu Mang. Ya doma nu abi kencarkeun. Tapi duka di kumaha-kumaha nya Allahu alam. Nya. Tapi teh nuju reuneuh doma teh. Lah. Hariwang atunya. Nya tipe teh nuju beger doma teh ngan teh jago nya da teh jaluna abi teh. Cintikeun bae dilewatkeun we. Ari ayeuna ditinggal teh tos ngegenutan doma teh. Alah. Boboa tapi dah ari dukanya kelakuan kitu na mangan lamun kitu tah kana pepelakan batur sok aku-akuanan jeung sok ngaruksak. Iya ngaruksak ditu ge nya ta. Tereng wae ditu teh. Matak heuh amang sok jadi era we jadi dulurna kitu. Cing mangwarahkeun atuh di ditu lah. Nya kopi sok diwarah ditu teh. Kamah resep abi ngawarah jelema kitu mah. Yang ngarok heula. Nya hatur nuhun ja. Ngarok Mang. Nya. Sok rapi-rapi di lebak sugan. Panas ah. Anjir ya. Urus si tangkurak ya si kolot bedagong. Tahu kebon jagung dewek jadi ladak ieu. Aing eta. Jadi ladak jagung parotong aing. Tapi ketang kan bae lah. Da meredeun kaki pengen jadi cedera manehna. Baik dawar we aing.
Bro gawe wae bro. Kerja naon ka dieu? Heuh nempokeun maneh da aing gitu maragap sia. Teukeun bae atuh di situ jeung Mang Lebe. Bageur nya Mang Dek. Oh, kamari mah juga galak tapi geus ngobrol kieu nya biasa. Oh, atuh da bageur Mang Dek. Ngali jagung dewek ledag urut ceuling. Oh, da sia tangkurak sia. Oh, da maneh atuh bungana ngalonying. Minta uduk deui. Sidik di Mang Lebe. Ah, sia mah aing. Gitu heuh tamah era we kamari urang gitu. Mending jeung olo-olo mau make payung sih teh. Panas ya teh. Bae atuh da geus caketruk mending sih teh. Mau make payung mun urang tah. Keur maca Kudu. keuteuk dewek tamah kapanasan kieu meureun teh jiga meong. Gelap, kita teh jopoek we. Masuk setek barang gadag teh Deuk nempokeun. aing. Cing balik barang gadag teh mah nya kitu. Anak nempokeun. Heeh. Manor lain sih ngagaji henteu. Heuh nempokeun we aing cara tani maneh kumaha ieu naon soalna tatanian maneh mah teu ditu teu di dieu. Goreng sopak wae. Jadi mere masukan. Bikin goreng sopak. Atuh mah nya tempo eta pucuk jagong Lain, adat mere masukan. Belul ge henteu atuh sia mah. Nah teu nempo sawah daek ditu. Cawah di mana horeng. Doma oge anger esa kitu teu namahan-namahan. Masuk sia tuh barang gawe teh masih Deuk, dagang. aing. Wale, kurang ajar. Ai sia rek nanah naon ka dieu teh. Setuju, ku aing di bageuran teh sia. Cok teleukeun ku aing. Oh, sia. Cuma lebay dia dulu emang keluk lagi. Aya naon jang biasa da rame di Lebak. Eta si Comlor totogeun. Nah, ngajang ngawarah teh ka wanian kitu. Tuh mana teh Damang. Keur mah geuleuh ti awalna tamang ngadenge emang kitu. Seolah-olah ngawakilan emang we. Heeh, syukur kita nggo kitu mah. Ngan teuing de keling ting moal eta. Jelema kitu mah hese. Kamari geus kabentar gelap, kamari di ditu. Menang ku ajab. Lamun teu dianterkeun ku di dieu balik. Tapi sakitu mah katang tayungan keneh nya eta basi ngene bisa init ka kebon. Heeh, matak aneh sia eta mah. Ting merek nanahawan. Nya mang sanes kirang sono mang can marab doma. Nah, atuh kewe jang dah ada nya warap. Nah, sok 3 kali marab doma. Nya Oh. Palingan da mang 2 kali we magrib jeung nya kirang sono nya. nya. Atas ngarokok. Wios we sok we canak we. Ngarokok lah tuh. Wios we sok canak we canak. Nya tuh. Nya sok. Kabujeng nu gelo ka dieu. Nya mang nya. Nya. Assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Masih kurang ajar kolot pedagong. Kain ngadurik sia keuna hantem malah. Mang kemana si kolot pedagong, Mang? Bro. Nah, tadi teh da bebeja deuk balik ka dieu heula katang sakedeung deuk ieu dia teh nyokot rokok. Kot rokok. Nah, tadi teh nyora rokok malahan manehna teh. Bae cing teh sok we heula cing. Lain tong di bageuran teuing jelema kitu mah. Nah, Musingkeun. Jelema kitu mah. Musingkeun. Kain musingkeun justru maneh ngerakeun emang. Ngerakeun naon ari, Mang? Mang maka cidang ngerakeun pisan didenge-denge teh. Kumang teu benang dipapagahan cing teh pangmamagahankeun jang cing teh tadi teh ka budakmu tadi teh. Nah iya ngacaukeun hungkul di mana-mana ge cing teh matak mama ngajauhan lain guna naon cing teh. Era geus era cing teh. Dengekeun tak babatok. Kurang ajar.